Bul, Ya, tahan, Pak. beres pilihan dompet. Sampai ke sini. Sabrang eno ngentes. 2020 kayaknya. Ngentes teh. Iya. Lain bul urang teh keur loba pesenan titi teh. Ya bapak nanya terus panen. Iya. Kade mana digawe sing bener. Siap. Tapi kieu wae, Wak. Kumaha? Saya nama Heeh. Dong gajah wae. Dong gajah mah dumuk. Gede gitu. Ai maneh teu hidang. Maknya aya gajandogan. Ya, Wak. Diayakeun mah. Aduh ilaha illallah. Kade digawe sing benernya. Heeh. Ah. Siap. Berarti dulu air kempol laut ditanya yang sebenarnya belum kepiting. Terus lu kira na laut teh deketin di belum kerjaan si Wana itu dari laut aduh kalau payah dia ke laut itu makanya nyokotnya itu udah sering gitu dia lah untung kalau payah laut lagi malu jadi gede kabel mana nanti lah belum aduh nah jangan kasih gua agak lebih dikit gitu ke BG iya laut na naon kakap iya payah ya ontak geus sekarang udah di jero ya ontak mana ontak paraban gede-gede lalu pasang ontak aduh tah nih we orang bejakan kasih wae geus geledek itu laut teh mana sih ayo aduh Balimbing dauna doang nu rebet. Balimbing nama eueuh. Aduh. oh siapa tadi tukangnya itu ke laut iya aduh gimana diharap Pak Naon? di laut kalau di dia Bejana dibakar can? heeh Aduh sia. Teu hidang lauk segede kitu bisa dibakar. jadi pais bisi gitu Emang dikumahakeun empangna? lagi tahu Tong ditahu sedot weh. Semut maneh. siap lah ngomong-ngomong orang di Jumatan katanya lagi Jumatan guys iya jam 11 Oh, enam. keluar Jumatan mah Ada yang kedeng nih persiapan Jumatan. tahun Jumatan pakai tetah Namun, ya hidang. Renyang ya guys. kita ngomong rek motornya Los. Sebenarnya mah aing kira rek Jumatan rek mama nasi jaro makanya panas wae aing pakai motor halus ya laut Di sore rek. Nah si Jaro kemana ber si Jaro? Teka panggil budak teh. Kuat kangen pisan sapoe teh amprok teh. Kuat geus dikoyo, dipelak teh aduh. Yang si Jaro teh kita sore can mandi ieu. Hah. Mana ya coba kaharep nya si manggil si Jaro. Ieu kunaon motor? Beda burung mah ya sini Biasa ya mah batuna CF pugu suka hemat teh hurung teh bom us aing palaur lain bom eta mah bom aduh wayah nang sayang diisi we udah mau kopi us Hah? mau kopi Duh, gitu.
kebenaran ya teh. Cai na eueuh. Ayo oge cai labirator baik. Bahaya sekalian dibaheum bisa radiatorna. 5 menit keracunan. Baik. Gasna CS. Euy. Tadi ya mulai. Ayo. Kemari ke motornya lah ya motor halus si jago hidung. Aduh. Kalau di jalan coba nu maling motor. Kira naon nih teh? Biasa we keur Kopi. Mana kopinya itu teh? Kopi. Corona. Si corona ulah salama lah. Corona. Mau kopi teh. Teh itu bukan duit. Ini tuh kopi. Ya nek kumaha ieu tarik ka mana teh? Rek nang jarwo itu deh. Hah? Jarwo teh panggil-panggil ke mana? Jarwo. Kangen deh repot rindu sampai ada angkat jarwo teh. Di mana? Dulu kali dijagain mana? Kamar. Tadi isuk mah aya di Papalang. Di Pepalang. Heeh, da tadi mah keur isuk mah keur nonggeng we si Jarwo teh. Da si jarwo naon? Mana wae soal meta teh nyaho komo di aing. Aduh. Jadi tangan ya ge. Jadi eta tadi teh neangan ka mana wae nya si Cabul. Si Cabul si Jarwo. Jarwo neangan ka nyiru handap nyiru eueuh. Eta teh. Ka seseeng eueuh. Ka gentong eueuh. Neangan geus kumaha eta? Udah buat urain deh dicuri. Lembung kita sarua cicing. Tapi bener. Mirip. Mirip eta mah mirip Jarwo. Beda jauh. Tapi rindu saya ieu mah. Tapi ayapnya keselin wae eta budak. Nanyakeun teh. Semoga di teh wae geus diajakan, geus diajakan nontel. Geus mahal aja gitu. Jadi enak rek nyangat si Jarwo gitu. Kayaknya yang sebutin cuma mau ditangan pemajikan di mah kuat karunya kena udah nungguan. Oh, tapi aya nu ngaronto kumaha. Pas saud dia hudang si Jarwo mah. Kamar paling oge. Teh. Tilu kali ora. Ka kamarna Jendelaan Eta si Jarwo mah eueuh sote keur di bedong. siga naon di bedong. Di bedong kuninina teh. Kita ulah keluar ya. Da kos orok udah kita mah. Gede-gede emak, gede-gede emak neangan. Cuma geuneuk si Jarwo mah. Ya, jadi ngomong tarik minum heula moal bol bisi capek Tata tatan. doang geus peuting. Sudah repot-repot. Ya lain repot teu bisi we aya minum gitu. Eta cai kabilator mah loba itu di dapur Modal. Tinggal diinum busia ada. Ampun. Cek cai. Si capek yang si Jarwo. Ya kudu Atuh kumaha. pamajikan Dimas sorangan wae atuh. Tapi namun meski lah orang lain mah jaga kesputing si motor kapake gitu. Ku bisi Si Uwa. ieu we erek ngendongnya ngendong gitu. Bener eta teh dong. Heeh, ngendong. Yang bisa ngendong Kayak ya. daek sarena di itu mah tuh. Dijodoh. Ya ampun atuh dijodoh. Gendong isuk-isuk peralatan batur. Aduh, bakul dijualan ku sia. Kesempatan Kesempatan jadi mah mengendong teh. Segala bakul, seng dijarwalan ku manehna mah. Barale dulu. Ngarah duit ka pamajikan geus goblok. Main pemajikan sampai 50.000 ge. terusung dia. Rese duit. Sia duit. Mumpang mengpeung sia mah. Yang disah gitu. Gara ieu sigana ngangan jarwo deui. Nya geus satu sok. Si amprok-amprok Mun eueuh teh mah bisi di Pandaringan. Si Jarwo kadang sok Ya. ngeuleman menyan si eta mah. Jadi budak teh rada emah gitu. Jadi karena goy boy bukan tuh. Goblok. Pun urusan di gua. Jadi grup penting kemarin ge. Nanti dina hareup non anu menyan. Di perukuyan teh ceblung teh naon gue tak gosong. Eta geus kodrat namanya mah geseng di bawah ge. Baheula. Itu. Masa di pedong ngene wae kumaha ya? Beda. Nanya laku nyaman. Ngomong ngomong buka pemajikan wae cenah. Dan jamu pemajikan teh. Tahu.
Sarge masih ngadon di mana? Amun cakap panggih keneh wae. Teangan ke mana? Oh sok kempeng mana nama di mana ada. Udah kita pos itu. Si Jaro mah. Yang di si peting manten. Isi motor dipakai si Iya, Uwa, jangan, isi jangan. Oh, ini motor si Uwa itu. Oh, tadi mereka pamer nanti. Oh, Si Jarwo teh. Patere. Wah, nu betul nu betul. Oh, anu gendut teh ya. Eta teh wasia. Wai, Goreng pati bisa wasia eta wasia. Ini hempon ke bong teng bos Indo, bos bebek. ya jadi Uwa urang teh jadi boga peternakan di Sukadana teh. Bili eta nama bili aya nu meser endogna, bili meser aya nu meser tititna. Pak Uwa. Oh, Nah, oke, gitu. atunya kayak tuh Ya. si Mamang ke Ya, orang jadi bejaan. amun meser seueur teh mah dikasih bonus gitu Heeh. ya. Tah, ada di si Uwa, namina Uwa Alek. Oh, Iya. Alek. Nah, Heeh. endogna loba. Nah, jadi tititna loba. Pemajikannya sama lah. Hiji majikan nama anak kedua. Eh, yang Gitu ya, si Uwa dan Yangan ya. Ya, doh. Repotin ya. Cai-cai. Ah, dengan naon eta kopi ge dipamet. Di cai radiator ke sia teh. Assalamualaikum. Ah, budak teh mamer motor ieu si jago hitam nu si Uwa ieu. Duh. Anak si Kumba meuli mengkilat kieu. Kemana deh? Ah, besar nangan dia.